kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Di kalangan jalma-jalma anu geus ma'rifat ka Gusti Allah aya di antarana anu sebagai wujud adabna ka Gusti Allah maranehna ninggalkeun mas'alatin. Apa mas'alatin? Ari mas'alatin teh permohonan atawa pamenta. Jadi aya jalma-jalma anu ahli makrifat anu leuwih milih sibuk ku dzikir tanpa mengajukan permohonan naon ka Gusti Allah. Jadi hirupna teh pinuh ku dzikir kosong ku pamenta, eueuh pamentana sama sakali. Nyata saking ku beradabna, saking ku hormatna, saking ku takdibna ka Gusti Allah anu parantos nentukeun kahususan rahmatna ka dirina di zaman ajali. Mun dibahasakeun ku bahasa ujang mah meureun kieu, apapun yang sudah ditakdirkan Gusti Allah ka diri saya ridho 100%. Kusabab kitu lamun keur diri kuring pribadi mah kuring moal ngadeheusna naon ka Gusti Allah ngan erek ngagungkeun jeung sumrah diri hungkul di antarana nyaeta ku cara zikrullah. Tak kusabab gitu pamadeganana mangka dina peribadahan sapopoena khususna anu sunah-sunah saperti zikir penting misalna maranehna mah zikir teh zikir we hungkul tanpa aya pamentana naon. Lamun aya jalma anu saperti kitu eta teh wajar. Sabab manehna nyarita kitu teh sesuai jeung makomna. Di antarana nyaeta geus aya dina makom ma'rifatullah. Lamun erek diturutan ku jalma-jalma awam atawa ku jalma-jalma anu can nepi kana makomna moal sinkron. Sabab ari awam keneh mah kaayaan hatena jeung pamadeganana can panceg. Osok keneh robah-robah masih mudah terombang-ambing ku kamang-mangan atawa ku robahna kaayaan. Mun loba duit, loba zikirna, eueuh pamentana. Mun kurang duit, loba keneh pamentana daripada zikirna. Jadi lamun ujang rek menuju kadinya rek ngawewitkeun pamenta anu sifatna pribadi kudu paham heula kana dasar-dasarna. Di antarana tarku doa i'timadan bil qismah wastiqalan bidzikir afdalu minad doa. Pengajukeun pamentana naon ka Gusti Allah kusabab anjeun berpedoman kana rahmatna Allah di zaman ajali anu geus ditantukeun anu geus ditetepkeun keur diri anjeun
tuluy anjeun sibuk migawe dzikir tanpa aya pamenta, tah lamun kitu dasarna mangka dina kaayaan eta leuwih afdol berzikir daripada mengajukan permohonan. Jadi hiji jalma lamun geus dina kaayaan kasadaran anu saperti kitu rek naon wae permasalahan hirupna anu disanghareupan ku dirina teu jadi motivasi, teu jadi alasan keur dirina pikeun mengajukan berbagai macam tuntutan, berbagai macam usul, berbagai macam permohonan ka Gusti Allah. Rek keur loba duit, rek keur kurang duit, rek keur untung, rek keur rugi, rek keur jaya, rek keur bangkrut, rek keur gering, rek keur sehat, manehna tetep sibuk zikir ka Gusti Allah tanpa aya nu disupri, tanpa aya nu dipenta ka Gusti Allah. Sabab naon wae rupana anu tumiba ka manehna ka diri pribadina dina kahirupanana di alam dunya ku manehna dipandang sebagai rahmat Allah anu geus ditangtukeun sejak di zaman ajali. Ku sabab kitu manehna ridho ka sakabeh kaayaan, ka sakabeh kajadian, ka sakabeh perobaan anu tumiba ka dirina. Tak kusabab ridona geus nepi ka dinya mangka manehna tidak memandang perlu kana masalatin. Hartina geus teu kudu menta deui sabab bagian ti Gusti Allah keur dirina mah geus ditantukeun di zaman ajali. Kusabab kitu manehna fokus kana tugas ti Gusti Allah. Sabab ari nu ngaran manusia ditugaskeun hirup di alam dunya teh lain keur ngayakeun rupa-rupa pamenta, lain keur ngayakeun rupa-rupa usul, lain keur ngayakeun rupa-rupa tuntutan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi keur ngayakeun rupa-rupa pangabdian, rupa-rupa ibadah, rupa-rupa ubudiyah jeung ubudah atas dasar pangabdian ka Gusti Allah. Jeung sabagian tina rupa pangabdian ka Gusti Allah di antarana nyaeta dzikir. Nyaeta dzikir anu dipigawe terus menerus dina waktu-waktu anu tertentu anu disebut wirid. Jadi manehna mah loba dzikirna, kuat dzikirna teh lain dina raraga aya pamenta ka Gusti Allah, tapi murni dina raraga ngabdi ka Gusti Allah. Gitu. Gusti Allah Subhanahu wa taala parantosna wahyukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam dina hadis qudsi anu unggalna kieu, man sawala udzikri an mas'alati ataituhu abdola ma'uti syai'in. Sahajalma anu sibuk ku dzikir ka kaula tanpa aya nu dipenta ka kaula, mangka kaula baris maparingkeun ka eta jalma ku perkara anu leuwih alus tibatan perkara nu ku kaula dipaparingkeun ka jalma-jalma anu marenta. Ta'ala sabagian tina kautamaan jalma anu dina dzikirna ka Gusti Allah teu dibarengan ku pamenta.
Kusabab gitu kerjama-jama anu geus nepi kana makomna mangka dzikir leuwih afdol daripada ngadoa nyaeta ngadoa anu eusina pamenta. Doa ge maknana panluas bisa bimakna mas'alati nyaeta permohonan, bisa bimakna aya budun nyaeta pangabdian. Sedangkan ari kerjama-jama anu masih keneh awam anu makomna can nepi ka dinya kadang-kadang leuwih afdol ngadoa dina makna mas'alati daripada sibuk ku dzikir. Mendatang kesulitan, datang persoalan, aya kalana kerjama nu awam majang leuwih nentremkeun ngadoa daripada dzikir, atawa leuwih nentremkeun dzikir anu dibarengan ku pamenta. Disebut afdol teh diantarana kusabab nubutkeun dawuhan Kangjeng Rasul alaihi wassalatu wassalam, laisa syai'un akramu Allah ta'ala minad doa. Teu aya suatu perkara anu leuwih ngamulyakeun ka Gusti Allah tinimbang ngadoa. Li'anna ityana bihi idharun nilfaqoh, sabab ku ngalangkungan ngadoa anu singa pamenta atawa permohonan mangka melalui etalah manusia nembongkeun kalemahan dirina, nembongkeun sifat-sifat aslina salaku hamba. Jeung melalui eta doa manusia mengakui kana kapangeranana Gusti Allah, kana kamahaanana Gusti Allah, yang Gusti Allah teh maha berkehendak, maha penolong, maha kuasa atas segala sesuatu jeung saterusna. Artina eta doa teh jadi tanda ubudiyah ti manusia, nyata tanda penghambaanana eta manusia ka Gusti Allah. Jadi sabagian tina ubudiyah teh diantarana nyaeta nembongkeun sifat-sifat kahambaanana. Dan nembong tadi antara cara nembongkeunana teh diantarana ku cara ngadoa, sabab dina ngadoa aya tadarruan wa khufyan, nyaeta nembongkeun sifat-sifat kahambaanana seperti fakir, doi, duli, aji. Jadi doa oge aya afdolna, diantarana nyaeta jadi sarana anu dipake ku jama-jama, nyaeta ku manusia-manusia anu beriman ka Gusti Allah, pikeun nembongkeun sifat-sifat ubudiyahna, pikeun nembongkeun sifat-sifat kahambaanana. Lamun dicontohkeun ku kalimat mah contona saperti Allahumma anta azizul kabir wa ana abduka dhaifun dalilun alladzi la haula wala quwwata illa bika, jeung saterusna. Dina eta kalimat kan muncul dua kesadaran, kahiji sadar kana kamaha perkasaan Gusti Allah anu pangmaha perkasana, kadua sadar kana kelemahan jeung kahinaan diri anu lemah dayana, lemah kakuatanana, hartina anu butuh kadat nu kagungan sakabeh daya jeung kakuatan anu tanpa wates wangena.
dalam makom ujang karek nepi kadinya, maka kerjama-jama anu saperti ujang dina kaayaan anu saperti kitu mah ngadua dina makna mas'alatin aya kalakna leuwih afdol daripada sibuk ku dzikir kitu. Pansok loba anu bingung dimana kenyang harapan persoalan bingung kudu kumaha mana leuwih afdol, naha leuwih afdol dzikir, naha leuwih afdol ngadua. Lamun hayang nyaho leuwih afdol dina waktu harita tingali dina waktu harita ente aya di mana makomna. Jadi menghadap ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jujur, di antara nu jujur teh nyaeta anu sesuai jeung makomna masing-masing. Ulah maksa kudu siga batur, ulah sagala nurutan batur, gerak panggihan kajujuran diri urang sorangan. Tingali musa jujurna kenyataan diri orang aya di mana. Sebab kenyataan setiap jama teh berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Mungkin kerbatur mah leuwih afdol dzikir daripada ngadua. Mungkin keur ujang mah leuwih afdol ngadua daripada dzikir. Gitu. Jadi boh dzikir wungkur boh ngadua wungkur duanana afdol kerjama nu aya dina makomna masing-masing. Nu penting mah ulah ngahukuman ka batur, kanu tara ngadua ulah ngahukuman, kanu tara dzikir ulah ngahukuman. Sabab eta mah lain tugas ente. Tugas ente mah ngaji, ngabdi, dzikir, ibadah. Nu salajengna makana nasiban lil muslimin faddu'a afdal wa makana nasiban li nafsi fal istighfar bi dzikri afdal. Salianti kaayaan jama-jama anu geus makrifat nu kaayaanana saperti tadi aya deui sabagian ti antara aranjeuna nyaeta jama-jama anu ahli makrifat dina perkara anu jadi bagian tina urusan umat Islam ceuk rasa makrifatna leuwih afdol ngadua. Sedangkan dina perkara anu jadi bagian tina urusan diri pribadi nama leuwih afdol sibuk mikir. Jadi mun ente ningali kondisi umat Islam boh nu aya di lingkungan ente sorangan, boh nu aya di dalam negeri atawa nu aya di luar negeri anu berkasusahan seperti terkena bencana kelaparan atawa terkena bencana banjir atawa gempa bumi atawa jadi korban perang atawa jadi korban kadoliman penguasa jeung sajabana. Nalika nyang hareupan kaayaan umat anu saperti kitu mangka di waktu eta leuwih afdol ente ngadua keur kepentingan umat Islam daripada ente sibuk ku dzikir terus-terusan. Sabab dzikir mah nu meunang kapuasanana teh nang diri ente sorangan. Sedengkeun ngadoakeun umat Islam kapuasanana leuwih gede. Ngarasakeunana hubungahna lain ngan diri ente sorangan, tapi sakabeh umat Islam anu ente didoakeun sarua kabagian barokahna tina ubudiyah ente.
jadi sarwa bungahna lobaan lain sorangan. Behdituna Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam oge tantu puas jeung bungah ka ujang salaku umatna atas kepedulian ujang terhadap kaum muslimin wal muslimat. Artinya ngabungahkeun ka umat Muhammad alaihi wassalatu wassalam sarua jeung ngabungahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Eta teh kaasup sabagian tina ubudah anu darajatna eta ubudah teh leuwih luhur tibatan ibadah jeung ubudiyah. Artinya bantuan minimal anu bisa dikeluarkan ku ujang salaku umat Islam kapada umat Islam anu sejena diantarana nyaeta ngadoakeun. Komo lamun salian ti merek bantuan doa ujang oge merek bantuan anu seje seperti tenaga atau harta pasti leuwih afdol. Taetala sabagian tina kaayaan jalma-jalma ahli makrifat dina urusan zikir jeung doa anu bisa jadi pedoman keur urang salaku jalma-jalma anu erek atawa anu ukur menempuh perjalanan spiritual menuju makrifatullah, menuju pangabdian ka Gusti Allah. Jadi ari jalma-jalma anu pada akhirna narepi kana makom kawalian mah zikir teh tara dimimitian jeung tara ditungtungan ku pamenta. Zikirna ka Gusti Allah teh murni estuning sejak ubudiyah, sejak ngagungkeun jeung sumurah diri ka Gusti Allah wungkul. Ta ayeuna tinggal akurkeun jeung diri urang masing-masing. Lamun diri urang migawe dikir teh kusabab rek menta payuk dagang, kusabab rek menta pakaian, rek menta ilmu, rek menta kasaktian jeung sajabana rek menta itu menta ieu, berarti eta teh lain jurusan wali. Lain litorikil aulia wa anbiya tapi litorikil hawa. Jadi lain rek mengikuti jejak lampahna para wali jeung para nabi dikir teh, tapi mengikuti jejak lampahna kahayang. Ya itu ya ente mengikuti jejak saha, mengikuti jejak lampah wali jeung nabi atau mengikuti jejak lampah kahayang, nuturkeun para nabi jeung para wali atawa nuturkeun kahayang. Ta eta mah ente sorangan anu apal.